Pagunungan, kota Pagunungan. Di kulonan kota aya pasir leutik tapi resik. Di jieun taman kalangenan. Di tengahna aya empang. Caina nyebrot lir naga ngatak mamangsan. Rupa-rupa kekembangan diatur selang surupna. Matak lucu katinggalina. Jalan butbat di balai. Sisina di jajaran gana sabrang. Matak henteu bosen ulin. Komo lamun peuting. Mangsana kembang barekah. Lili ari ngaran sanyana mah Yulipah. Anak Haji Abu Bakar anu boga pabrik tinun. Pangadena di Kuningan. Ari Basri anak Haji Arsat kasebut jelema jegut. Loba sawahna ngaplak bubulakna. Kebon sababaraha luwuk. Etas Japati sajodo geus lila papancanganana. Malah aya tauna. Tibalik tempele datang ka jadi bujang. Jeung kelengan jeung parawan jekekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Arsat, mangga calik. Kumaha mang damang? Alhamdulillah. Aya kaperluan naon ka dieu? Kang, abdi mah hayang ngajudikeun labasi kana agama supados bisa jadi imam anu sae pikeun si Lili. Cek abdi mah ulah lila teuing papacangan si Lili jeung si Basri teh. Mamali cek kolot mah mata kawan geureuh. Nya Kang, tapi ari Basri mah budak bager, sok nurut kana omong olot teh, rea nurutna batan mumpungna. Tisanggeus dicaritaan Basri teu eureun neangan akal sangkan bisa nyarita paduduaan jeung papancanganana. Pukul 12 peuting eta dua budak ngora kaluar ti gedong. Kawasna geus badami nya ngajugjug ka haur dunia teh. Taman Panglayungan eta sababna nu matak tengah peuting araya di pataman teh. Jadi, nah gelis ngulung bae secara biasa nah. Abdi teh heran, jualan cikieu diajak ka tempat sakieu singkurna, abdi teh paur bisa aya anu teu disangka-sangka. Gelis, omongan gelis teh aya salahna. Karasa ku akang ge sabab eta samemeh nyaritana naon, rek mentah heula jembar pangampura, muga cukup lumur kana kasalahan akang. Gelis teh teu acan dicarisan ku mama. Mam teh apa? Palingan atuh upama kitu mah. Kela, nah hanya gelis teh nya ka akang moal jalri janji. Akang teh can celek keneh ke abdi. Mangga dada abdi ieu beulah. Engke tangtung kauningan kabersihan teh abdi. Akang teh moal salempang teh ninggalkeun gelis. Ninggalkeun? Bade angkat ka mana akang teh? Lainna urang teh geus menang restu. Hah? Hutan gelis can uninga. Tadi nama ku sepuh urang teh rek buru-buru ditikahkeun, tapi mama nyarios teu alus ujug-ujug pruk bae dikawinkeun lantaran teu acan bag-bagan kana agama. Hatuh upami kitu mah, teu nyangka bakal tapisah. Aya naon akang? Lili percaya ka akang. Akang mah moal jalur janji, geus ulah cerik da akang ge moal hianat. Teu nyana akang teh mung alus wungkul, upami berat oge ka abdi mah mata kunaon upami teu kersa. Teu kersa leuwih timbung atuh malah nepi ka hogeg jeung ama. Tapi ama kekeupat teu nurutkeun sote kapaksa, rek ngalawan teu kaduga singkat ulah kesupuh. Jadi maksa akang teh rek ngaturkeun moal kenging diputangan. Lain maksa tapi kapaksa. Sieun akang, abdi mah sieun. Akang teh panutan abdi, henteu nyana kasatian akang ka abdi dugi ka kitu mah. Mugi-mugi pangeran teh ngalaksanakeun pamaksudan urang. Engkang teh bade angkat, mangga sugina nyiar amuna. Sadaratan oge, abdi mah moal sungkan ngatasan, urang sing silih doakeun bae sami dileujeng anu dikankeun. Cicing li itu si gae jelema nu rek kadarieu, ayo urang nikah bisi eta jelema teh tukang fitnah. Ayo kan. Aya gelis sapu tangan akang katinggalin tuh gening bodas di kolong bangku. Cilaka. Kabenaran awe jelema. Di,
Di, Nya Supandi, tapi sadai anu saurang deui. duka ada banget nanti kukudung teka tinggal lidah paroek. Sadasar awewe geuning Kang. Ulah tarik ting bisi kadengan, tupan dibuka halus dukna ngan hanya kalpoek. Buka we halus teh damal aya jelema poe ongkos teka tinggalian ti kajauhan. Iris geuning di. Cangli, cik awas. Geuning sahabat akang eta mah. Sali, Sumarni. Si Sumarni teh pan pamajikan si Sobari. Nah, kitu penting-penting duduan jeung lalaki sejen. Sasalah deui ieu jelema anduan teh nganu rahasia. Tudaknya teu jauh tina sangkaan. Cing emut Kang tung nyieun masalah bisi cilaka lantaran ngulungan batur. Yuk gelis gerak balik. Hayu Kang. Kali gelis buah nyeri. Ku 2 Janari dayeuh kuningan anu memang teu rame pohara jemplingna. Ti iseun nepi ka mata kareueung sanajan harita geus pukul 2. Basri mah acan sare, hatena marung kawut cus cos sarta kumalaya. Kang Sobari dasar teuing pamaku kuring diantepkeun mah. Rahasiana sareng Sumarni yang si Didi. Pas Basri arek nyen surat anu eusina ngabejaan kalakuan Sumarni ka Sobari, teu disangka-sangka Basri magih surat di hadapan meja. Anu eusina ngabejaan bahwa si Sumarni teh awewe teu bener. Karan panggirimna teh laler bodas. Si Sumarni awewe nu teu bener, mun teu percaya tungguan penting Salasa pukul 11. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Basri. Kebiasaan ka dieu aya naon? Mangga di heula. Abi ka dieu teh rek pamitan. Emang rek ka mana kah? Abi rek masantren Kang bade mamantus diri pikeun jadi imam anu hadep pikeun si Lili. Geblek, ada pisan euy. Ti. Aler bodas. Sumarni awewe anu teu bener. Mun teu percaya tungguan penting Salasa pukul 11. Akang dia percaya kenapa dia surat. Sama Salasa hari rek percaya teh kakara beja, hari teu percaya bisinya. Sabab mah aya asep menulis seuneu. Nya upama yang ngabuktian ieu surat bohong apaan teh nama ada tangguan penting poe Salasa jam 11. Nya kitu upama kabuktian kumaha nya pikir saeun. Teu kumaha jalanna upama kajadian naon-naon moal ari teu percaya pisan mah ngan rek ngintip sing dikit. Mangga linggih. Di mana ya teh? Mah aja ka dieu bae mumpung dinten Minggu. Sisi nari ya, sisi nanteuneng teuing gak dirurumpahan ka Akang. Paingan halodo. Bae sareng Akang iraha ka teu rompok. Keun eta jawaban teh. Cicik atunya ari urang kudu minta nganjang. Anjeunna bet tarak tersa ka urang. Da kudu nama pada-pada. Heuh ayeuna mah aing geus ka dieu, Akang ge merlukeun. Ingat, geus janji teu menang cidra pamali cek kiai mah. Edan keyeun ai Basri mah. Udah saenyana, acan terang. Walila deui ge rek masantren. Bener i, masantren ka mana? Ka Tasik. Saya pendengar teh. Ting Salasa di Imah Sobari tiis jempling rehe jempe malah tepas oge nu sasarina ngebrak caang teh. Ayeuna mah poek meredong. Sobari inditna ti imah jam 5 sore. Omongna,
nekat Cirebon malah bisa mingguan deui oge geus bebeja ka pamajikanana. Yen peuting eta teh rek ngendong di juru tulis residen. 11 aya nu ngetrokan jandela kateuyeub Sumarni ngelaan gerandelanana ngan sasekon geus jelek di hareupanana aya nu nangtung papakeanana sing sarua hideung. Ari brai muka ditutup beungeutna koreng si Didi. Salah deui cek maneh Basri. Nya bener Bang Kaweur si Sumarni mah lamun rek nurut ke nafsu penting ieu tangtu aya kajadian Rajapati. Bangsat. Kunaon Neng teh tega pisan ka Akang? Hampurakan Neng teh hilap. Ayeuna Akang teh rek kumaha? Akang mah rek papisah Neng. Tapi Neng teh nya akene ka Akang. Hati Akang teh geus nyeri pisan. Teu bisa ngalanjutkeun hubungan ieu. Beureun papisah teh jalan pangalusna. Duk waktu datang mangsa sapunyere pegat simpai. Basri nu saputing jemput teu sare balas diriung-riung ku sobat-sobatna. Geus ngajanteng hareupeun stasiun otobus. Nuhun gelis ari si Gani ka mana? Duka atuh Kang. Oh, nuhun atuh Neng. Kang pileulean abdi teu biasa nyarengan. Ieu Kang Bobi Basono. Kula wes normal di kita Mun rek hiji pagawean pikir heula bisi aya matakna. Matak teu hati ketika di meja tulis terus ngistorikeun kalakuan si Sumarni jeung Didi. Subita sok dilandi juragan ageng kudu ngawin Lili papancangan Basri. Minangka pamelihat teh Gani kudu dijieun mandor heula ti kontrak Subita. Subita nyanggupan tapi barang di bejaan kudu ngawin Lili mah ngaheulang bari nanya. Baruk ngawin Lili, apan geus dua pamajikan dewek teh piraku kudu tilu mah. Pan si Lili teh dulur sabrayanata ti pamajikan dewek nu ngora. Eta mah kumaha juragan kedah milih abot ka juragan Didi saderek atanapi abot ka geureuh piraku juragan embung nyaningkeun Lili nu sakitu geulisna. Engke dewek rek mikir-mikir heula. Basri geus aya di pasantren Jamanis bubuhan anyar pinanggi jabadi tumanu teh hate teu woleh bae ngalereang kalempurna. Babaku teh kendat inget kali tunanganana. Hiji mangsa keur ngadeuweung ngabang-bang areuy aya baturna masantren balik ti halte mawa surat ti sep halte keur Basri. Eta surat dina tandana sidik Yulipah. Si suratna nyaritakeun Yulipah anu menta tanda mata. Nyaeta Ali anu keur dititipkeun Lili di halte pas arek mangkat ka pesantren. Ali anu jadi panglipur salila di pangumbaran nu ngabaturan berang peuting ayeuna di penta. Kumaha tuh ieu teh? Basri neangan cara sangkan Ali ti Lili teh teu dibalikeun deui. Akhirna manehna ka toko emas pikeun neangan Ali anu sarupa.
Waalaikumsalam. Mang ieu titipan ti Basri lain. Hanya dia titahan til ini ya. Bejakeun Basir ngirim salam kitu saya leungit isna. Siap. Atur nuhun ya. Cik dewek ngilikan. Bener pinter si Gapur. Sanes abi nu pinter mah. Eta pun gani. Nya ketang jeung Gani. Ieu teh surat Basri pikeun ngulangkeun Ali ti Lili. Alus ning panonna mah mani hirup di pangpentakeun center ka juragan istri. Edas merena basa nama ahli danding si Gana si Basri teh anjakal bodo teu nepi kana akal Gani jeung Gapur. Rek dikumahakeun ieu Ali teh Gani ari geus bukti kieu dewek mah rek nurutkeun bae bareto oge nyaho beres. Juragan istri ari ke dieu. Jangan keting-keting kadaya. Akang teh teu geunah awak isukan moal ka kebon. Oh, gitunya. Mobil ke juragan. Bade wangsul besi keting teuing. Ari Didi reka mana? Kaditu urusan masalah Sumarni. Gunungan orang teh musuhan pan jeung si Basri teh. Nu ayeuna mah santren. Nyaho teu Nu mana teh akrah? si Basri teh nguruskeun si Didi tapi celaka ti kusukana jurang ku sabapokal manehna. Rek nulungan mah, mun rek nulungan rek direbut pamajanganna. Naon anu perlu dibantuan teh? Tepira jeung teh oge kurniangan sabab kunaon lilin nyeunaan we surat atau jamanis. Gampang atuh sakitu mah. Waalaikumsalam. Aya naon Gani? Urang geus menang tanda deui, maena mun ngaratan sok tara ditulis tapi sok diketik. Masalah deui urang minta mah jeung Gani. Geus satunya Mas Gani. Terus sanes kami. Karupa jeung nu urangnya, tapi naha atuh nyepes-nyepes teuing ari lain menangah hajo nyoto mah. Abdi teh rada rariut sareng sarebel. Asup angin kosna sareng mabok gas sok meuli bae atuh delik kateuteurasan. Sawios je moal kunaon ieu mah. Lo dipaksakeun atuh bisi kunaon. Geus ditu balik si udal damang dieu nya. Nya atuh hampura nya teh abdi balik ti heula.
Gani, Gapur. Damang naon neng teh nyari rabaya di dieu. Tadi nama ngajak-jakan awak, bet ke grimis. Ku tante damang neng teh pantas asa paria. Nuhun, Kang. Ali ti mana bejana nu jadi panyarawedan teh? Ah mau dicarios beli rumah onang ayeuna teh wangsul ti Rama juragan penghulu juragan Subita nembongkeun bukti-bukti kalepatan Nyimas Tati serat sareng Ali. Carioskeun bae atuh Kang da abdi oge piraku bibir ember. Cetati teh dulur sorangan, moal enya abdi teh ngor-ngor ka aweunana. Sabenerna Nyimas Tati mah henteu lepat-lepat teuing nu gede lepat nama. Basri unggal imah digodaan ku manehna. Geus manehna mah santren sok susuratan saur sepuh mah lampah awan mah tara beunang disumputkeun awal akhir geus tentu kaboker waktos Nyimas Tati ngadamel serat kanggo kaja manis kapergo kurakana. Assalamualaikum. Salam. Akang. Oh, jadi salma ieu maneh salingkuh jeung si Basri. Naon maksudna? Dan gitu Kang, aku udah salah paham. Mun kieu carana maneh kurang talak, keluar maneh. Nyulikan suratna. Ya, itu udah dibejakeun ka saha. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu Kali lili teh kunaon? untuk selamanya. Ya geus atuh tong di pikiran darek di kumaha Aku deui. cinta padamu. Abdi nikahkeun jeung kawinkeun Subita bin Ku Gadi masih menyayangimu. sareng mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Diterima nikah jeung kawinna Ibu Nipah binti Abu Bakas perangkat alat sholat dibayar tunai. Kumaha para saksi? Tapi kini tak mungkin lagi ketemu. Sudah Waalaikumsalam. Aya naon, kunaon balik? Gedeung atuh Neng Basri kerak nepi capek keneh. satu jam Mak, Pak, pas saja dibalik teh sebab tigarina teh. Tigarina teh kunaon? Pokona mah salin di pondok, bersih asa bisa hayang buru-buru balik. Pak, kononnya keur abdi di zaman anu nyerahkan sistem mulangkeun ali anu kulili dijadikeun tanda mata. Basri enak kasih dibisting si Subita serta geus diserahkeun. Pantesan bara buru balik takdir. Saha eta? Bukakan pantona. Naon teh berang-berang abi rareuwas mangga calik. Abdi teh minta dibantuan hoyong lepas nainaan. Da pasti Basri ge nyaho meureun abdi teu ngalakukeun hal itu bener. Batu ge geus loba nu terangan. Tapi nuhun pisan upama Basri daek mantuan abdi. Nu bener teh. Si Gani jeung si Gapur anu jadi bibit kejahatan teh. Kejadian kos kieu tangtu manehna nu boga pokal. Gusti maneh teh nyangka atuh. Palingan atuh urang pas ka jamanis teu datang manehna si Gani. Cah, atur nuhun ya. Nya Basri sami-sami. GGWS kentang-kentang waduh. Waduh.
Punten. Basri, Ya, Kang. ka dieu. Aya naon, Kang? Urjeunkeun cin teh. Mangga calik heula. Akang bade ngobrol. Akang nampa surat. Geura mangga tinggalian. Upama teu salah siga tulisan ai bener. Sumuhun dupi margi pangkuantun kitu teu kuat nahan ka nyeri. Ieu pikeun Basri, ieu pikeun juragan. Mangga dia eut. Nurutkeun unina surat mah ai teh rek nyerah ka Akang. Tiasa jadi. Naon sababna? Teu kudu mariksakeun deui ku anjeun tangtos karaos. Naon atuh Kang abdi teh teu nyaho sababna? Saya tanya Allah pura-pura nyaho. Anjing teh. Naon anjing? Naon maksud? Lepaskeun, lepaskeun. Tolong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan ada geron saya pun jangan ada. Jangan ada geron saya teh. Istighfar. Ayo naon ieu? Kabehan cicing. Jadi aya naon ieu teh kuat paribut ka dieu. Ujug-ujug si Basri ngahajar aing. Sia nu tinggal nyakokan aing racun bego. Terus aya nama kudu silih hampura. Assalamualaikum. Aisyah naonan? Nyalkeun awewe yang tukang kieu nyelakeun kolot. Yang teu masa. Najis teu sudi aing deketing jelema gejul haik nyingkah ka ditu. Mun bisa ku urang paehan mah ku urang paehan. Kajian teh aing paduk umur. Ti iya Kang nu rek pae teh tulus teh. Kang Basri, Juragan aya di imah. aya Kang di kebon keneh. Akang rek badami. Masuk Kang lewat dieu nya soalna pantuna dikunci ku juragan. Kili akang datang teh lantaran menurutkeun keyakinan akang. Akang kudu manggihan lalili. Hapunten Akang nu saabdi sagala kasasan anu kajadian ka Akang abdi nu jadi lantaran. Abdi nu kedah nampi hukuman rumaos jurung ku nafsu. Mun nya kasalahan minta dihampura, rumus. Dipenta hampura. Akang ulah sasawuran kitu nyeri hati abdi ngopi ka sawuran Akang teh jelema bersih abdi nu patipu ku si Gembru dilajokeun ku Gani jeung si Gapur.
Saparantos kawin ke abdi eta ali dibikeun majar ali abdi anu dihaturkeun ka akang anu terus dipaugikeun ka Cetati nanging bareng disidik-sidik tetela sanes ali abdi margi teu aya aksaraan nembe harita abdi gaduh raos ditipu abdi ceurik bali lilihan menta diserahkeun nanging teu diwaro sanggegamna teh kajen bisa seumur-umur moal diberesan aduh akang tulungan abdi hampunten dosa abdi. Ieu meureun ali lili mah ulah pisah tina ramona nepi ka Patepung deui ayeuna geus aya mangsana balik deui ka nu bogohna. Lili waktu akang napas wate si jurujana porangan sabingungna dumus seret maksa kudu buru-buru ngirimkeun Ali majar teh bi benda mariksakeun joro-joro pikiran bahwa Lili teh cidra kutina embung-embungna merepek janji akang ditanyieun tironana cek pikiran teh moal taliti ieu embi mah nya Ali teh anu dikirimkeun teh tanya barisan pikeun jadina. Pileleyan bapak emak ulah dianggo manah abdi teu aya dungakeun wae kumaha mun bapak jeung emak teh darting pileleyan. Waalaikumsalam. Mangga sebelah ke jero. Naon ari akang teh nampak sedih pisan? Si Basri minggat. Hah? Nu bener Kang? Teh bunga pisan Kang. Akhirna teh kira-kira ayeuna aya pangkat. Bangga kok nama Akang, hebat. Akang teh diangkat jadi mantri guru kabayuran bawahan Jakarta. Tuluy abdi ge kudu pindah ninggalkeun Kuningan. Alus satu hari kitu mah ngan kudu pindahnya. Akang ge teu nyangka puguh ieu teh kabar anu pibungaheun. Ngan akang teh sedih. Kudu pindah. Nya atuh kudu syukur kan hasil kayan ayeuna tuh kudu sedih. Lamun kayan ayeuna emang kudu kitu jalankeun we. Tolong! 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 Asa anu ngageroan, tapi di mana ya? Apa anu teh leuleup ya? Tolong! 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 Parek eta nu ditulungan teh Parida anak Haji Ananggari pahlawan geuris umur 17 tahun. Awahing kutarima Basri lain ngan dinuhunkeun tapi bari jengkat sida di akuna. Jang, atuh nuhun atus nulungan si Parida. Sabab ujang geus nulungan si Parida. Geus we ujang ngatapi dieu sabari ngajagaan urang bapak.
Alhamdulillah mohon Pak sami-sami abdi asa atuh di aku di dieu. Kemana Jang? Abi asa kapikiran jalan minu di bumi. Abi kos sama bade uih ka Kuningan. Atur nuhun pisan pikeun sagalana. Lo bener ya teh Jang? Bener Pak. Jang, sami-sami. Kau bagi atur nuhun pisan ka Ujang. Cik diantarnya ku Mahidin dan Faridah. Teu kedah Pak. Teu kedah ngara repot. Mahidin, Faridah. Aya naon, Pak? Antarkan si Ujang ke pelabuhan rek balik ka Kuningan. Akang teh bener arek balik ka Kuningan. Nuhun Neng. Hayu atuh, Kang. Pak abi bade angkat ya Pak. Nya Jang, kade di jalannya sing di mau bager, sing di soleh. Nawar ka kolot. Nuhun Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Tolong. Dupi euy sareng saha angkat ka dieu? Abdi wae. Nyalira. Nah, teu sareng Raka. Raka, ugu abdi tos diserahkeun. Nu bener. Sumuhun Akang abdi teh menang serat kaler bodas anu eusina. Lamun nyanya angka basi sing sabar wae dagon bayi bari neangan jalan sangkan ditolak. Hari tadi nama laler bodas tapi saparantos maca ieu surat teh. Abdi malah nyangka laler bodas teh Akang. Soalnya satu li kan akang ge sok manggihan serat di lalur bodas. Akang ge hayang nyaho saha di lalur bodas teh. Kusabab nyaho wae kaayaan akang tersesah. Mak, bapak, aku balik. Mujahid ka dieu. Mujahid bejaan ka dulur-dulur si Ujang ada ka dieu. Mohon Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujang tos uih. Atus Mak. Syukur Ujang, mama meni bunga Ujang bisa selamat baik di kalembur, mama boga nazar yang jalur Ujang baik teh. Nuhun mah teu kedah ada repot padahal mah. Tenang Ujang, itu wujudan syukur emak, pokoknya nama isukan orang laksanakan bising pamali. Nuhun mah, mati atus gada incu atuh. Nah Ujang, boro-boro incu apa nih dengan ayah saminggu kamu nyisi mangkeluk teh. Hari geuning parantos tipis aja si Subita teh. Mohon Jang, salila lili kami kasih subita teh, lili mung cabak-cabak aceng kasih subita. Oh gitu geuning. Eta lihat teh kanya nyirian Ujang, lihat apalin yang sebaring geus nikah katati, jadi asal dibohongan, atuh dugikeun ka ayeuna geuring parna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade aya naon Kang? Mangga kalau batelak. Jadi kieu Kang, ayeuna mah Lili teh tos pulih deui alhamdulillah saatos Basri mulang teh. Lili teh katingali bunga pisan. Nyatan abdi hoyong mulu mantu ka Basri. Nu mawi akang tiasa nampi maksud abdi. Oh mohon Kang ngarto satu abdi oge sami paniatan mah hoyong kitu, Basri oge sami bungahna kedeung geura digolana lah Basrina. Basri ka dieu. Kulan Pak. Aya Pak Haji.
Mohon Pak, kumaha aya naon? Basri, Bapak jeung Pak Haji teh geus badami. Basri jeung Lilia ditikahkeun kumaha? Wah, alhamdulillah atuh. Leres ieu teh Pak. Leres atuh Basri. Sumuhun Pak. Basri bingah pisan memang eta nu dipikah yang Basri teh. Alhamdulillah, mun Bapak tos ngaridoan mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, aya surat. Ya. Nun ya, Kang. Pukul 2 engke peuting anjeun bakal katatamuan ku malaikat maut anu rek nyebutkeun nyawa anjeun. Hati-hati neangan akal mun anjeun hayang selamat. Jendela kamar anjeun ulah dilukakeun. Hah? Pukul 2 peuting aya nu rek maehan. Bener kitu. Ladar bodas mah biasana terang ngawadul. Kunaon ya orang teh sok diriungan ku loba musuh. Dua angke peuting, sabtu peuting, anjeun bakal dilalamuan ku malaikat maut anu rek nyabut nyawa anjeun. Hati-hati neangan akal mun anjeun hayang slamet, jendela kamar anjeun ulah dilukakan. Geus rame di luar, tangtu si Basri tipaehan. Duh, kumahanya si Gapur bisa kabur teh nya. Wah, salah deh tapi si Gapur. Aha, aya suratna.
daripada hirup era mending aing paeh bae. Juragan kuring boga pikabungan soal si Basri. Juragan. 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 Kurang ajar sih Gapur, biar kadunungan. Dengarkan teh, dengarkan.
wanita pujaanku. Malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu deh. Abdi tikahkeun jeung abdi kawinkeun Basri bin Haji Arsad jeung putri abdi Yulipah binti Abu Bakar sareng mas kawin saparangkat alat sholat dibayar tunai. Abdi tarima tikah jeung kawina Yulipah binti Haji Abu Bakar sareng mas kawin saparangkat alat sholat dibayar tunai. Kumaha para saksi? Akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku, malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, hayu urang pata. Hiji, dua, tilu. Hayu deui, hiji, dua, tilu. Hayu deui, hiji, dua, tilu. Dan buatku hancur. Nuhun Kang, carita ieu bakal diteruskeun tur dijadikeun buku ku Abi sareng si Lili. Hatur nuhun pisan Ujang. Kang, Abi bade wangsul heula teu tiasa lami. Ieu naonnya, Kang? Teuing atuh coba buka. Ieu kan alas duk jeunat neng kereta teh ya. Oh, heueuh nya. Kunaon aya di dieu nya? Ka atuh. Lalu bodas. Li, cinta nakang emang tak seindah cinta Nastarla, tapi cinta nakang kali ini insya Allah lillahi ta'ala. Terkadang sendu tak selalu merakit luka. Kamu soal Isyaratkan bahagia, seperti saat itu kala ku lihat dia menggandeng tanganmu dengan penuh mesra. Kepadamu dulu aku jatuh cinta, menanam asa bisa bersama sepanjang usia. Saat itu engkau di tepian kota, aku masih sendiri, kau sudah jadi miliknya.
kasih atas segala rasa. Pada hari itu pun aku turut bahagia, karena aku selalu tahu menyukaimu bukan berarti selalu